Aduh, eta bapak-bapak namun iku koplok-koplok teuing Pak ngomong teh euy. Teu bisa santun saeutik mah Pak ngomong teh ka Gubernur Pak Deddy Mulyadi Pak. Eta pada gara-gara tambang ditutup, cenah mah manehna nepikeun ka dipotokeun ka keur ngalebokan sampel cenah. 3 bulan ngalebokan sampel we cenah kitu. Malahan nyebutkeun ka Pak Deddy teh dosa kitu. Nyata gara-gara tambang ditutup. Nah aing mah nyakal we kolot ku kolotna umur sia teh ki goblok sia mah. Ngan eta eueuh sopan santuna ngomong ka gubernur sia mah goblok. Atuh make ieu atunya make akhlak ngomong teh meunang sia protes kumaha-kumaha ka gubernur Padedei nya. Tapi cik atuh ngomong teh akhlak teh meuni kudu alus sia mah kudu anu meuni badagong anjing sia mah geus sekolah teh koplok eta teh gubernur anjing. Aduh, sia yang papangejeng Pak Dedi, lamun hayang panggejeng Pak Dedi, sia teh ngomongna kudu halus, kudu lemah gitunya, sok sebutkeun naon kahayang sia gitu ieu mah barejeng popolotot gara-gara sia tambang ditutup aing jadi ngelebokan sampel salah sia anjing. Nah teu kabeli beas ari sia goblok. Aing ge urang kampung anjing atuh. Tapi teu kitu-kitu teuing aing. Nya ge boga kebon sampo aing masih kabeli beas mah da aing mah da. Daek kuli goblok. Untuk kudu dina hiji tempat kulit mah aing mah ka mana we supaya menangkeun duit atuh aing mah. Sia mah jiga nanti aki-aki nulus tunjung sia nya. Jiga nanti tarang ngopi liong anjing sia mah. Ngopi heula goblok ame otak sia sehat anjing sia ngomong teh. Aduh cik atuh ka pamimpin mah ngomong teh anu ngareunaheun kecuali ka aing bebas ka aing mah rek ngomong nanaon ge anjing da aing lain pejabat goblok.